ngangsem. Menyak, Coba hayang sok. Loba dah. nah pahit kayak gini. Nada amis Lin. Pahit gitu. Mang Om ditemuan tadi Kemana salah mah dulu ngomongnya. Lila di situ. Ya, iya. Kesal orang di dia nungguan. Hanya sakarsal kieu ya teh orang ketebakan ya. Ayo. Tetebakan naon, Mang tetebakan naon, belah mun aya duitan kieu aduh. Hewan. A B C D E F G H. Naon tah H? Harimau. Oh, bener. Harimau. Naonnya euy. Ini gerak untuk sia hejo gitu. Hayam lah. Oh, bener. Mana naon? Aing mah jalma. Nubi. Kalau ya? Kalau kan dia kan leungeuna. Iya. Elehnya sok sia. Orangan. Iya. Orang cepret Beres anjing. Jing nyeri kieu ye leungeun aduh. Atuh dah belas teu bisaeun geuning. Atas merek sekali ini suep. Area sekali geges nyeri. Ngaliwat mending ge naon kesel gabut. Ada ngaliwat jeung naon pan deungeuna. Cisok Badrun kadela sakedeung. Hayang jeung ngira dahar maneh Badrun. Heeh, benerkeun aing ayo. Cuma masih dinya. Jing. OTW. Kemana eta barudak euy anjing ditinggalkeun sorangan. Ieu. Aduh, ya ayam. Andi pusi-pusi yeuh, aduh. Perasaan geus paraban ya ayam nah cenah ulan kieu ye. Pak, saya nyatu can sket. Euy. Ngomong atuh si teh bener disakolakeun dia. Anjing RT mah coba urusan kematian mah beas raskin mah aduh si Komar pegawaian bantu-bantu na ka kolot cik atuh Komar sia teh mantuan dia nagihan duit cai ka itu ka warga ripuh ku sorangan mah nya hayam yang apa teh Cuman eta bagian bapak tuh. Urang mah era pan lu beureun pan loba awewe eta teh. sudah memang bagian bapak tugas RT pan lieur can nagihan kematian can duit cai cik atuh bantuan bapak sakali-kali mah lieur ku bapak sorangan mah mana teh ngomong hayam yang apa teh hayam jeung hayam lencit kayak ku bapak hayam eta Ulah atuh papa nih mah ayaman dipus-pusi ku urang atuh. kumaha maneh we kayaknya kekepan hayam sarean kanang ka jeung maneh lieur aing. Aduh, asa ku heubel anjing, asa kecurigaan yang hakiki anjing. Sare heula we. Tah iya Badrun udah maksud ke aing teh. Mun dek kabah dong. Cicing sih mah tong loba cecok Cicing kita mah ngalian lah batur teh bisa aya jelema. Siap bos. Aman bos. Aman Badrun, aman. Asik. Ngelebok ngeunah aing euy. Asik. Ayo Badrun. Ayo. Goblok. Apa nih teh ya? Ayam RT. Nya paduli teh lah. Da moal apaleun. Alhamdulillah. Iya. Ieu enak orang buru-buru we pasang. Ayo buru tuh apaleun. Apa atuh telat. Naon wae kadang dari sia molor wae. Nila atuh tadi mana? Aing hasil ieu. Kan bagaimana heun ieu enak. Asalkan cecagan. Jadi mana ayam badak ieu aduh. Geus sareng aneh urus we lah. Menang meuli saek we cek lang. Dek di saha ieu ngaranna ieu? Di mana we dek kita mana aman di mana? Aman sih ten urang mah ieu wae. Kuat ya urang lapar. Aing tunung di luas
Asli. Kadek mana? Hei, bro. Geus orang ngalewat daripada kakalayangan wae mah ya urang pada anak ya. Ngalih di mana itu? Tadi kan si Soem. Di masih Soem. Moal beak dia kutiluan mah. Mau beas. Ayo lah. Mau beas teh mah. Buka beas teh. Coba beak. Langsung mau dua cangkir mah. Kita mau ayam di aing dieu ah. Ayo wae lah. Kawin win hayang kawin ting ting pret buat bulan-bulan bubu jangan era kupa RT era kupa RW kumaha teh Kenaon tip euy? biasa we ngenawang F barudak kita sa balik ka dari ieu sih. Oh, teuing ka mana? Peuting ka mana tip? Pegorang teh kasarean euy. Ah, porona peuting ngaliwat si anjing geunah jeung bakal kakayam. Wah, hayam di mana maneh? Teuing mau si Emus. Ah, siapa teh ngajak-ngajak ka Atip selaku pengaman di dieu kumaha ieu. Kumpulkeun pan urang teh apal sarina mah nih samarona di dieu. Oh, kumpulkeun pan cek aing kasarean panan di imah. Kan bae lah teuing hareup urang ngaliwat. Siap. Gaskeun. Aduh, yang jauh aing ka mana yeuh? Aya yang bikang araya yeuh. Pa, yang jago aing pa. Aduh. Kunaon mana teh Komar? Mewek sagala, mana sih budak? Ya burang leungit. Pengit ka mana sih teh? Pan nomor teh diampikeun bisa di dinya piraku. Tingali heula. Magani heuh nya Komar. Tuh nyatakan eueuh teu apa lagi meteknean gimana nanyakeun ka bapak. Wawanianan saha ieu nu cokot kena hayam, berejeng hayam budak RT. Kesopan pisan minculak. Keun ke ku aing urang panengankeun. Cek bapak ge kamarejang naon? Ulah nyoe hayam. Terus ke budak bapak. Naon ieu teh sarame kieu? Iya budak nyoe hayam pagawean. Ayeuna hayam mah leungit emang. Kumaha tuh ya nanti? Alusna we mah alusna kumaha ayeuna? Ampura teh penting teh kasarean dewek ya. Kumaha tuh tip euy aduh aya teh hayam nepikannya aku budak urang ngapoen teu mah diketupan sare teh jeung hayam di kanang hayam budak urang. Aduh. Nanti irahe leungitna hayam. Udah meureun apaan urang mah nanyakeun ka maneh meureun cokot deui ku urang. Apa mah leungitna? Ya bejana barudak ketinggalan liwat cenah. Mantap di mana ieu teh? Di pos Saha? barudak. Si Badrun yang si Sueb anu ngaliwatna. Da ngaraliwat da meureun citayam barudak teh. Hayam teh ham jago lain. Teh apa pokona barudak ngaliwat. Aduh. Naon ieu teh? Aya naon ieu teh meni asa rame-rame? Aduh, PRW itu kurang kali ke icalan hayam. Kemarin teh hayam baru nakanan aya. Tapi saur pakantip teh anu ngaliwat cenah barudak pemuda di pos. Maneh teh atuh kumaha dibere tugas teh ngan sarare wae. Salama urang ngajabat di jeung rea jadi RW, can pernah nepi ka kalengitan hayam. Atuh pernah kalengitan naon paling anu pernah kalengitan mah bangsa motor, mobil, doma, muning eta kakarek leungit di dieu mah. Aduh, salah gawe. Daging ngeunah kitu liwatnya asli daging ngeunah teu empuk euy. Masa tuh? Ayo tuh kemana nya Si RT asa bogaeun hiji deui hayam teh. Hayam bikangna moal. atuh urang dia hayu lah. Tuh mah teh agok kebergen. Kakaraeun sing Pedo bukan mah. urang mah bado gendi. Hayu lah. Agok eta. Suka tingali di ke labuh teh. Aduh, teh kunaon dia jalanna? Tulungan. Udah. Itu tuh baru anu ngalewat penting teh tuh. Itu nungguan itu. Kita sabarkeun yuk. Orang gerebek itu siap. Ayo. Bang. Ajak saha sok fitnah ting aduh. Sok diuk dirinya diuk. Aduh,
Nah, kapan gini buah si goblok si Sueb guys. Anjing teh bajakeun jadi si Sueb dah. Ada anu apa leukur si Sueb hungkul. Si Sueb ieu mah. Ha, berarti bener sia nya malah aneh tan mau kayak anak dewek teh. Kapaksa teh, udah mah teh dititah si Sueb. diajak ya. Tempat tuding sok orang Suebnya ka dia bawa. Sok ayeuna mah tip tugas maneh rek di kumaha ya barudak, rek dihukum naon. Bawa ku maneh. Siap. Siap jadi pemuda lembut kita orang mah. Guna lapisan lain mah bantuan aing ngaranna di pos. Ampun teh. Sok dirinya tah. Sok eta talangan ku sepatu lu tip ah. Lu kumaha ka tempat. Bener. 200 kali. Luar eta kakak cicing Teu bisa urang mah. Sok. Teu bisa bet up. Cicing 2 cing balik. Oh. Bener. Gua tinggal sekali. Bener. Naon itu naon penistaan atuh lah kumaha ieu kaya wae pan. Bisik apaan? Iya nu mau kayak budak teh kegiatan pisan hayang bantuan ye di pos. Salam Baik. Hayang mah ulah kitu hek bawa atuh ka imah RW karena aya RW. kudu balik pelajaran budak ieu mah. Heeh, itu ayeuna mah kieu bae masalah hayang mah nya digantian kurang. Sok ayeuna mah bubar ka imahna masing-masing. Ya bae lah. Mane di sarwana ulah makan hayam diajak Pak. Kudu jadi eta nya urang diajak Kurang hayang PRW mau pajin hayang atuh. heeh maneh teh kudu jadi pemuda penjaga lembur. Tuturkan. Oh, saya nama bubar balik ke imah masing-masing. Ulah sekali-kali deui nya. Ayo baralik we. Kel, anjing si atuh urusut bisa apalan kitu nya. Heeh, aneh anya teh saha nya. Da saha deui atuh meureunna pan harita teh kur tiluan. Jeung si Sueb. Bawa si Sueb nya. Ai eta mah nih. Aing Gusti Agung. Teke ku aing sia ku aing geuleuh. Si Sueb beungeut Eta mah ya mah. mus. Weh. Jeung si Sueb itu mus. Tah. Anjing heueuh goblok si Sueb. Ayo tuh sampeurkeun wae teh. Sok pegat. Tawa kayak buru. Mana ti beladinya heueuh bener beladinya wartu beladinya. Sok. Aing sia beunang sia. Aya naon. Ayam sia. Dibejakeun Sumpah teu aing teh ngabejakeun. Sia bohong. Sumpah teu apalna oge. Demi Allah teu aing. Ah bohong. Aing mah urang. Ka mana ieu? Ka mana? Sia teh huntu eta. Di depan huntu ganeng. Apa? Ayeuna mah urang. Geus we urang gus-gus urang. Sia. Buru sia. Urang. Halo guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Yeta Irfan Jaya channel. Dan pastikan bahwa Anda lah orang pertama yang menonton video-video terbaru dari Irfan Jaya. Tarik! Aya naon ha? Kersa ngojek. Ngojek ka mana, Mang? Bade ngojek ka Depok, Mang, kersa. Maknya Mang ngojek jam sakieu tos buri teh teh sanggup abi mah. Aduh, kumaha, Mang? Ieu diburu-buru pisan di kudu nungan pirang angkat ayeuna. Tenang Mang, kan dia geura ya. Halo, assalamualaikum Mang. Aya jadwal tarikeun teh ayeuna. Aya siap. Ieu aya hiji ya di dia ya di Cikarunung. Oh, oke siap diantos.
Oke guys, buat kalian yang mau berangkat dari Gunung Halu menuju Karawang, menuju Bekasi, Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, hubungi aja guys Travel Lintas Wajid. Siap mengantar sampai rumah Anda ataupun sampai lokasi tujuan Anda. Karena Travel Lintas Wajid mengutamakan keselamatan Anda. Oke guys, terima kasih. Keselamatan Anda adalah tanggung jawab kami.